Berarti jelema buang kawarah kabeh. Aturan maksudnya ya Allah ya Rabb. Balanja gara balanja ka warung mesti kaburu magrib. Mesti kepenting urang butuh aya tamu aya naon balanja na beurang. Asal geus tutup geus selesai. Teu bisa balanja penting teu meunang sebab naon Al-Qur'an ge ngajelaskeun wa ja'alna laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Geus lamun jelema penting pake dagang menyalahi aturan Al-Qur'an. Al-Qur'an geus ngajelasin istirahat atuh penting mah. Mantak aya tahajudan, aya nu dagang ti penting ira tahajudan. Deh, nu tausiah ge eta teh dagang keneh. Tahajud atuh deres cenah mah tausiah isya doe naon teu tahajud henteu. Deh, teu parah sia mah. Gelain ngabela teu mos gitu. Dijelaskan masyaallah ieu pohara li ta'lamu adada sinin wal hisab. Urang boga janji yuk urang kawin kita mengarah ke pelamunan. Oke. Pelaminan sepelamunan. Ayo tentukan tanggal berapa, hari apa dan bulan apa. Eta kan li ta'lamu adada sinin wal hisab. Ayo dek naon bae ge masyaallah maha kawasa. Di samping eta aya rahasia anu urang teu nyaho di antarana lamun ieu eueuh panon poe tatangkalan bakal kacau ke jeung gugumage. Tatangkalan buahna moal beres. Rahasia anu urang teu pernah membongkar. Di samping eta bulan lamun hiji buah teu kasorot ku bulan. Nah ieu ge bakal rasana moal bagus. Sorotan-sorotan bulan eta terhadap bubuahan ieu menggandung leuwih tibatan panon poe. Namun ku urang dibaca hikmah-hikmahna tina bulan teh sorotan sinar bulan anu dibahasakeun di dieu nur bulan mah, tapi panon poe mah giat, beda bahasana giaan mah leuwih dahsyat sorotna, nur leuwih handap. Tetapi dibalikeun kana hikmahna nur bulan lamun nyorot kana dangdaunan jeung bubuahan leuwih dahsyat ibatan giana panon poe. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah karim. Geus bulai ku ari urang berbicara kana hikmah. Aya deui ke tafsirna tentang hikmah-hikmah antara bulan jeung panon poe. Di samping manzilah-manzilah aya ngaran-ngaranan, eta teh ngaran-ngaranan teu sembarangan pake ngaran-ngaran eta lantaran wajah tasmiyahna terhadap manzilah ngabogaan hikmah-hikmah. Masya Allah karim. Iya Al-Quran namun kurang dibaca geus dibaca diartikeun geus diartikeun didalemi ku urang. Urang bakal muringkak bulu ku saayat bae. Geus ku hari urang nyaho panon poe bulan aya manzilah-manzilah sanggeus sakitu darjah. Kemudian tadi teh geus dijelaskeun ku urang teh burut. Pohara amat tanyakeun atuh nangieun saha? Nangieun Allah, percayakeun atuh ka Allah Sang Maha Khaliq. Urang neangan Sang Maha Khaliq, neangan Khaliq da di mana? Moal aya selain daripada Allah. Berarti wujud mutlak Allah Sang Maha Pencipta. Sanggeusna wujud mutlak Sang Maha Pencipta, Allah teh aya al-awwalu wal-zahir wal-batin, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Kunaon Allah nu aya teu pernah karasa ayana. Teangan aya ilmuna. Supaya orang ibadah teh mata hati orang teh pancen ka Allah. Urang maca Quran teh asa mukalamah jeung Allah teu kudu cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina. Urang maca Quran teh seakan-akan urang keur ngobrol jeung Allah. Pas urang maca shalawat seakan ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Ayakeun di jero hati urang koncan aya ganjelanana. Ulah aya karesep selain daripada Allah. Iceun karesep masih Allah ngaranna tajarrud. Tarjarud masih Allah eueuhkeun geura. Urang teresep kana dunia sederhanakeun, urang teresep ka makhluk sederhanakeun, urang teresep kana jabatan sederhanakeun, urang teresep kana kitu keagungan sederhana, hubul mal hubur ya sederhanakeun. Datang ka eueuh bakal katempo kalbu urang bakal nempo kana wujud Allah nu nempona basirah. Ngan lain ku mata ieu ku ieu katempona. Mata ieu mah moal bisa la tudrikul absar wala yudrikul absar. Moal kadeuleu Allah mah di dunia mah.
Tapi Allah nelekeun urang. Allah mah neuleut terus ka urang. Laisa baini wa bainaka hijabun cak Allah antara aing jeung sia. Halang sia teh dek neuleut ka aing. Halangna loba. Halangna loba boro-boro. Nanaon ieu mah sapeda kempes beresep. Sapeda kempes beresep. Geus dikieu-kieu bae we kempes bisa dipakai kaje. Jang naon atuh ngaji teh mah kempes lah teh dibawa bae. Ih jang naon dibawa ka Madura. Oh, di kilo. Tuh kan, beres supaya naon bae geus. Aya ilmuna berarti tina ilmu hisab, ilmu hitung, wari urang kana hikmah, naik urang kana ilmu tasawuf. Mulai geus nu dideuleu ngaji teh ngaji we, hayang menang ridho Allah, salat teh hayang menang ridho Allah. Teu aya muatan-muatan naon hiji be Allah. Sebab asal hati Allah digerakkan ku Allah deka Allah izin ke di akhirat lamun urang ngaji aya muatan selain Allah meureun ditanya sia teh ngaji baheula teh aing pan nyaho boga kahayang selain aing sia teh salat pan aing nyaho sia teh boga kahayang selain salat urang lamun dikitu-kitu di hareupeun umat di hareupeun jelema izin pan bersihan izin komo urang jadi raja. Urang jadi presiden, jadi wakil, jadi gubernur, jadi bupati, bakal ditanya. Ainal muluk, mana raja coba? Cek Gusti Allah, kadieu ge rahayu. Raja empot-empotan kabeh. Embung ngadep sebab naon? Tanggung jawab di hareupeun Allah. Eta kan raja dunia, urang raja rumah tangga. Kumaha menghadapi urang ka pamajikan, ka anak, ka incu, urang sebagai rajana. Pernah tak kurang dituturan pamajikan orang nu teu salat teh supaya salat atau diantep ke urang eta tanggung jawab urang sebagai raja. Anak urang anu teu masantren dijejeukeun kana sakola hingga teu nyaho kana syariat-syariat bakal ditanya ke di akhirat wari maneh jadi insinyur wari manehanana teh jadi DPR tapi engke di akhirat panggil ka sia pernah dijejeukeun masantren teu. Ora sira. Oh, kronya benernya. Sehingga teh nyahoan ka pangeran tah sian jadakeun ka sia. Begitu ditanya, "Saha pangeran?" Teu nyaho. Kunaon lu mantak teu nyaho? Teu pernah ngaji. Saha bapak sia? Panggil bapak sia. Pernah dia teh dijejehkeun supaya nyaho ka pangeran. Henteu, digebruskeun kabeh jeung bapak-bapana. Ya kumaha coba hayu? Eta urang ke mikiran ge engke ayeuna malah tidak di dunia. Tapi ketika orang engke ditanya tentang anak, ditanya tentang pemajikan, masya Allah, bismawa orang lagi sakit berat, nak ngomong engke ditambah, sebab orang teh kepala kulukum roin wa kulu roin mas'ulun an riwayati. Ngeri orang lamun inget kadinya, ya Allah ya Rabb, mantak jejekeun anak kena pesantren, ai kitu mah nya teu betaheun di pesantren, engke kan urang geus. Begitu anak teh nyahoeun ibadah, nyahoeun ka pangeran mah ngan teu nyahoeun ibadah lantaran teu pesantren, panggil bapak anak. Kukula geus dikacilongokeun. Enggeus, canana balik we. Kurang sih balik we. Aduh teu dikiriban-kiriban tah sia. Sia tah gara-gara mah. Ayo. Kurang teh dikiriban. Atupan kula teh karyawan. Haji di pabrikna ieu ku ari teh jelas. Bisa nu nyieun aturanana. Datang urang ka DPR. Gara-gara kos kitu DPR datang deui ka ditu DPR pusat datang. Ya numplak di ditu. Gas, di luar batu nyahuan kajian. Ada ya kemana yang ngaji? Jadi tumplak-tumplak iya. Yata'lamu adad sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika tengada amal Allah. Kanu bieu teh panon poe bulan jeung manzilah teh illa bil haqq. Kecuali lurus benar ulah abasan teu heureuyan Allah nyen panon poe lain heureuy Allah nyen bulan lain heureuy bilhaq kahakanana gali kumaneh coba tentang mata poe jeung bulan teh aing teh lain lalagaan nyen panon poe teh cek Allah aing teh lain lalagaan nyen bulan teh gali ku sia dalemi ku sia bakal nyaho sia kana aslina bulan lain sakadar nyaho teh kurang berangkat ke bulan hayang nyaho di bulan ternyata bulan itu busung ternyata bulan itu tidak punya cahaya lain sakadar sakit itu tapi hikmah daripada bulan masya Allah kali
yasalunaka anil mahid yasalunaka anil asalunaka dina Quran nanyakeun tentang eta nah dijawabnakan ku hikmah ku Gusti Allah. Nah ieu tentang bulan ternyata aing lain sembarangan cenah Allah. Ma khalaqallahu dzalik illa bil haqq. Masyaallah. Yufassilul ayati ngajelaskeun Gusti Allah kana tanda-tanda bulan segera jelaskeun tentang bulan berikut banjilana berikut darjah-darjah jeung buruj-burujna berikut jeung muhak-muhakna aya istilah muhak dina ilmu falak teh engke teh tungtung jeung tungtung teh ieu teh aya sabaraha darjah selisihna kemudian ieu tentang gerhana panon poe gerhana bulan digerhanakeun ku Gusti teliti ku maneh aya naon sih ieu nu mantak gerhana teh jeung hikmah tina gerhana teh aya naon gali yufassilul ayati Allah ngajelaskeun tentang ayat-ayat teh di samping sorotan panon poe sorotan bulan masyaallah ieu teh hikmah anu kurang hese kecuali para ahli-ahli ma'rifat kecuali para ahli hayat mah make perhitungan real ahli ma'rifat dibere ku Gusti Allah kasfi wa tamkin dibukakeun bae langsung plek nu mantap dina tafsir-nafsiran ieu teh aya 2 hiji aya tafsir ngajelaskeun pake bitorikil kasfi dan eta jero jasa make kasaf coba bulan teh leumpang coba bulan